kajukut tengah kasarapan hartina hirup mantong ningali wae kaluhur bandingkeun ka handap da melihat ke atas terus malain syukur hawa nafsu ngabanding-bandingna kaluhur. Batur mah imahna gedong gede saya mah jeung heureun jeung bilik tong ningali kaluhur tingali ka handap berapa banyak orang nu can boga imah anu rumah tangga anakna 5 genep masih keneh caricing di perumahan mitoha tinggal ngadaguan diusir. Batur mah gaji sebulan bisa beli motor tinggal di kahanap berapa banyak sarjana gaya nganggur anu can digawe apa teu bersyukur khusus ke ibu-ibu kaum wanita karena pengaruh wanita mah gede. Zuyina linnasi hubus syahawati minnan nisa'i, dijadikan laki-laki itu cinta dan syahwat para wanita. Tuh ibu mata lamun caroge lamun salaki ngareret ningali nu geulis entong sok ngambek malah mah kudu bersyukur. Alhamdulillah nuhun Gusti geuning salaki abdi teu normal keneh tah. Ketibatan ke salaki hayo we ngareretan mebikang berat menang ningali nu geulis menang sakali eta dari Allah 2-3 kali jangan dari setan sakali we aduh geulis Allahu Akbar geus tanu kadua anu teu menang di mana imahna nya eta. Wanita yang sulit bersyukur sok ngabanding-banding salaki jeung suami orang lain. Pa salaki batur mah mangmelikeun kongkorong gope sakali. Bapak salaki batur mah imahna geus dilotengkeun. Bapak salaki batur mau ganti mobil. Bapak salaki batur mau ajak jalan ke luar negeri. Bapak salaki batur mah. Tapi aneh mun aya salaki batur kawin deui kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios, tuh bapak salaki batur mah kawin deui. Nanya ari bapaknya ngeunaheun. Paling ngecek bapak teh sebenarnya mah tapi ya terpaksa lah. Atawa lamun aya salaki batur maot kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu bantu nyarios ka caroge tuh bapak salaki batur mah maot nanya bapak mah hirup keneh nah ari sia ya ulah ngabanding-banding jelema masih